Aduh, kumaha wae, ieu teh mah kalajuan geus loba, ieu geus peuting dalang sandatang. Ari mane kumaha itu mah dalang teh dipanggil apa henteu itu dalang teh? Ye, ulah nganggap jelema bodoh pisan ka kami teh atuh maneh teh. Da kami ge nepi atuh ka imahna dipanjer ku kami oge 500.000. Ini mah ieu wayah kita datang kene wae pan era ieu kulajuan ngomong meuni sehat. Nya sabar we lah dari kemisi kene sore. Keun wae biasana apa anu lalajo memang kitu sungutna. Undangan loba, duh wirang we urang mah dina surat undangan eta. Mangkadarang soho di anu dipanggil teh. Iya sanajan bari jeung sohor ge da urang teh kumaha atuh da kieu buktina ayeuna mah anu aya we atuh saha ge. Wirang ieu mah bakalna. Naon? Itu geung didak. Iya Kang Ibing itu keundangannya. Oh, Mang Ibing mah tuh diundang, Mang Ibing, Mang Maman, Mang Kabayan diundang atuh ku urang. Ayeuna itu datang. Adi itu rek naon Mang Ibing? Sugani manehna bisa ngadalang kita ngadalang atuh. Ulah ngelakon wirang ya urang. Ieu manehna mah undangan apaan? Undangan oge wayahna we kitu. Daekeun kitu daekeun. Nya coba we, yang nyaho olo lah. Coba urang panggilnya. Mang Ibing. Mang Ibing. Ulan. Coba ka dieu sakedeung ya. Aya naon ieu ruas barengan di geroak? Aya perlu ieu teh ya, bapak teh lah. Ye, wayahna nya. Naon teh? Ye nalangan wirang bapak ye, penting ieu manggil dalang bapak teh ye, teu datang. Geus dipanjerna ku bapak teh. Tapi teu datang ye geus wayah kieu. Ayeuna wayahna we aku nalangan wirang bapak jeung Ibing ngadalang di dieu ye. Ish, segala teh. Mah nya iraha abdi ngadalang atuh, Pokona mah ieu. Pokona mah asa rame we urang mah kieu ulah nepikeun ka ieu panuna leujo mah itu menikot recet kitu. Atuh yang rame mah itu truk. Kalau panggungkeun mah pun itu rame. Apa dia mah golek ngaranna ge pan urang kudu aya dalang meureunna aya golek mah. Wah, tuh kumaha. Wayahna we jadi sulur heulaanan sementara ye sugan ke geus rada putingan atawa janari datang dalang. Ini we kumaha we lah. Barami heula atuh itu jeung Mang Juli. Nya teu naon atuh? Ge. Bae, di tengah dalang ye uing saha? Cilaka di tengah dalang pun boga hajat. Eta mah kapan lain dah, hampir aku deh di tengah dalang. Nya teh bingung ya ge. Eta aku mah kira-kira mah sanggup henteu. Ai dalang teu sanggup tapi ditayang. Kumahanya? Ya eta mah terserah lah. Lain dalalakonna ge teh nyerah ai wayang teh sawai. Beudak urang mah lain dalang ieu sakampres-kampres we kumaha urang. Anu penting kecumponan bapak di dieu ye. Belaan ye mangaskeun karunya. Nya wayahna ieu nyimpunan kawi wirang. Tapi idam aduh itu nyari takeunana atuh kana wayang teh poho deui. Eta takol eta kotak takol terus keceret. Terus nang kena lalakonkeun saha ai si cepot teh. Terserah lah kona make. Aduh Make si cepotnya. Make. Ke si cepot urang mana teh bisi salah bisi wirang anu lalajo. Urang mana coba ayo. Urang Garut lain. Ye, tempatnya teh cabut urang Garut. Urang Tumaritis. Oh nya Tumaritis bener Tumaritis. Bapana teh saha dokterna Supardi saha. Anak Semar si cepot mah. Semar, nya bener Semar. Hari ini pamajikan Semar teh saha Bima? Hah? Pamajikan Semar teh Bima? Supir agen. Oh, Bima mapan bapana Gatot Kaca. Oh, nya bener kekarak inget aya mah jadi apalkeun lah. Gatot Kaca teh bapana tadi teh saha? Bima. Ah berarti ngeun ngalakon si Cepot, bapana Semar, adina si Udawala. Adina si Udawala ai alona uhurnya. Tapi bisa ditanyakeun alo kun lalajo. Cepot, Udawala, Semar, terus tadi teh naon Karang Tumaritis, Timan Parangtritis. Karang Tumaritis. Babakan tinggal Rawong gitu lah. Oh, nya nomorna kudu dibejakeun. Kain bisa ditekeun di lalajo. Tumaritisna nomor sabaraha RT sabaraha teu kudu nya lah teu kudu dah. Mana naonnya? Ya, ayo butuh duit geus gawean. Wayangnya tuh mawa ya aya gini nyak menyang botol kecap cenah ninggal di luhur. Yo, apaan itu wayang geus aya itu geus Aya wayangna mah. Dan dalang teu datang panayangan geus aya. Sinen geus aya. dalang sandatang itu. Dalang laung kudu datang yo. Pokona mah deureuh ayeuna jeung Ibing. Kajen wae kitu nekat. Geus naik. Aya sinena itu. Aya sinen mah. Kieu we atuh ngadalang 5 menit, sinen we sesana 12 jam. Kajen. Yo, sinen ada sohor di Saha sinena? Ibu Yayah Ratnasari. Tanya bener Si bungsu teh. Oh, bener. Ieu kumaha tunggul wae kitu ngadalangna yeuh. Tunggul wae. Utakna nu lalajo di dalang eraeun kitu teu pisaeun nu lalajo arabus ka kolong panggung. Kajen ngadalang di luhur, nu lalajo di handap. Udah ya wae tapi kan butuh yeuh.
Nah beres hayang bayar sabaraha oge terus anu kumpulan we ngadalang di peuting ieu Itu. dinu kadaharan kuring geus nyanyahokeun dina tengah peuting ieu supaya gahar-gahar dalang ulah nundukan Naon sih? bere ku kuring cuka 2 botol. Wah, Jangan dalang. ieu mah aya 500.000 ka rumah sakitna mah kurang di 7 juta. Mabok cuka kieu mah. Aduh. Gitu Nah, mah. itulah. Nyalguanan oge lah. Sok atuh. Terus mimiti nakol naon lah. Oh iya mah sira budak nu deuket. Wah, anjeurik budak atuh. Ambek teh bapana deui. Sok der jeung Duh, Gusti. Mah ieu. Sok geus ah. pokona mah ulah make ragu-ragu lah lebah dia mah Abah. saya ka bapak lah. Duh, ieu mah kakarat ini di dalam kieu ye. Ayo ketrek nah. Jeung itu make beno acan kajeun kitu. Cik minum duduk ku cetok aya. Wah, aya peci tuh minjem. Nya cik Pak punten urang aja namun peci teh tukang sate kadikeun pecina. Ampun. Kuku salam mah ya dalang. Hah? Kuku salam mah. Engkus teh kumaha jampena teuing atuh. Biasa belum menyan. Sok pangbulungkeun sakalian teh bari belum jagong hiji. Belum jago. Yang belum menyan dicampur jeung belum jagong. Duh. Tapi hampura kitunya kasarareanya da ieu mah bobohongan. Teu naon. Lain nyumpunan kawiwirang kuring Nya teu naon pokona. Kawiwirang inu boga hajat. Tah eta we kan ngecek we belum. Iya, lu bukan ada. Bukan ada nama aduh. Eta teh sudah teu menyan. Tantana batur menyan beureun. Eta teh ibu ijem eta teh ibu Ijem ijem. makan eta teh. Inu boga hajatna ieu Wah, teh ada dianggap. kalau ribet. Aduh, ampun. Sok der dina Sok, mah. sok, Sok atuh. Sok. Sok. Nakol tadi dia tambalana. Sambalana Sok, tuh. sok. Kumaha tuh? Kunaon nakol eta tuh? Ku eta kan aya teh kayu saeutik. Sambala eta. Wah, kayu mah ieu ku suku jejak we kitu. Anjir di sok. Anu bisa. Hanya buat ngarurut ai celetrak ai belenya. Itu panayagan menurut sadar. Sarua sugan panayagan yang duit ya. Manukku manuk. Manukku untuk ngaluhur pagar manis. Manis di dalam euy. Untuk dia ngaluhur pagi. Ulah minggu lah tuh dalam mah. Oh, tuh mana? Dirupano jadi paut manis. Lak lampak itu sangat ibu. Lak lampak mutabana. Ayeuna Sok. Kakawen teh kakawen. mangga aya urang nyarioskeun anu aya di mana. Sebudak teuing. Cicing atuh. Kumaha dala? Dompet atuh. Urang nyarioskeun dikenal gorowong kumaritis. Prabu Prabu cepotnya. Naon? Cepot begitu. Cepot sareng udawala duaan pagulung-gulung kumargi bapana Semai. Lurah Semar Kudapawana sarta ibuna Dewi Sutiraga nuju teu aya kana arisan. Ye. Hah? Arisan udah boleh kemana? Aduh, abdi imah. Kalaunan ati ngomong nak kalaunan. Oh, nya Nanya ke orang kalaunan supaya wirang. ieu keur ningalian buku komik, sugan apal, Besok salah nempo ya geuning anu di bawahna teh catetan hutang. Balikan deui. Mangga ieu cek dina panyariosan. Cicing atuh. Sok. Astra jinga urang carioskeun nuju udur. Parantos saminggu teu tiasa gugah, teu kersa barang tuang, teu kersa barang leueut. Salirana nyebrot panas, kalawan ditungguan ku adina udawala. Astra jinga gawena gerang burung gulang guling, teu bisa cengkat-cengkat acan.
tinu ngalalongok sadayana teu aya nu dituang menitos patumpu. Aya cau, aya kue, belum cicunguk. Wah, Begitu? ulah itu. Oh lah nya. Diantep teh ditoel-toel acan gawenan iwaki cerit sasamat kasasaha. Mangga pengandikana astra jingga kana picekot anu nuju udur. Bui, tolong. Aduh, Gusti. Bui, nang ya penyakit kabina-bina tuh. Udah buing-buingan. Udah buing-buingan gitu. Kau ingat kena kapal buing? Minatnya mah marurung ya. Nya. Oh, gitu. Kau dah nyewa maknya humaruru. Cici atuh dalam diajak ngobrol mah jadi riwa atuh. Kita puguh-puguh aya aturan cepet perang jeung lalajo. Ngerti. Cicing. Aduh, Gusti. Kieu rasana geuring. Hulu panas. Celik panas. Buuk tiis. Suku tiis. Nyaut heuleum. Naon nyaut. Geuring cicepot. Oh, iya buing. Cici atuh kumaha ieu teh? Punten naik ka para penonton, ya kagam ku Juli. Balikan deui. Aduh. Nih penyakit kabina-bina tuh. Aduh ampun. Nyanyi hutan dah boleh. Aduh, boga adi teh. Tekarah tanagana boleh. Jangan kan bulu-buluan Saya tukang naon tah meuli itu. Ieu boga aja teh pipilueun wae di atuh. Lain tukang naon. Saya tukang dagang. Jalukan adina. Oh dah. ngalukan adina tenang. Dagang teh kitu nya Suka mah. kuat ngalukan adina. Ada teh dagangan ieu teu bisa. Oh di ditareun. Deweuleu. Selalu aja rame ulah. Atuh dari wing mah sabenerna kaueun ningali sia gering teh pege. Aduh, naon sia teh? Tidak mangkala nyampurkeun. Udur naon atuh sia teh? Panas awala dulu. Tah cagap ku sia. Cikan urang cagap geuning tiis. Hulu satiis-tiis disebutkeun panas. Salah sia mah eta mah lain hulu emer. Ieu hulu aing nu panas mah lain nyagapan emer sia teh. Aduh, aing keunisan kieu. Kawala simutan waya. Yang agawekeun teuing sia kabina teuing. Heuh aing disimutan jeung ka mana teu simutna ge da eueuh. Kajeun ku pangepel. Montong atuh sia. Sing kira-kira aing teh undur nyaan da wala aduh. Tuh buing. Nah sia teh undur buing-buingan pege. Nu undur mah lain kitu atuh. Awok. Bibi. Hah? Kemana eta? Kemana bin gerak kali kunyit? Kela dahar heula atuh. Ya emangnya dahar heula. Nya atuh. Ampun gawe. Tong waka. Tengah kan betan dalam makarak bahar. Nya da lebar itu ninggalin ulah lajo. Dahar sate kabita turunnya buru-buru. Ampun. Naik deui nya. Naik deui teruskeun. Beuh si cepet ge cager can. Pintan. Mangga urang carioskeun ye cepot anu nuju kumarurung. Kasawatna udur tepuguh anu dirasa. Kalawan dibaturan kuraina udawala. Eta saha gogoekan? Ora bab. Ampun. Pipilueun wae teh bab teh angeulan kurang teh. Maturan dalam. Oh maturan. Dawala wing iring kita tadi. Alicia teh kunaon atuh dugikeun ka udur. Kuya. Teuing atuh da mimitina aing teh pira dawala aduh. Moal eta si cepot Titingnya titing atuh bahasa titing. Ya ieu mah gelut teu naon. Asa teu pantes. mati teh bedakeun kalau buru perang teh cepotna. Yang pernah bikin dagang. Aka naon euy? Cep lo boga hajat wing kudu gelut jeung maneh. Lain eta. Seden abis seden belut nama ulah kira aku sudah wani cepot
Iya dalang kalau pisan gangguan. Gajah gak kewel kok aja diinjam. Sok tar buganya tabuskeun anak kotak urang cecebkeun lagi bohong. Ari cek uing mah tibatan diantep nu geuring mah kudu dilanongan ku ubar. Aing tulungan da bala hayang eueut. Teu kiat. Meniti koro asa garing beungeut asa burung. Cing pamawakeun cai. Hang atuh sia lamun lain kakak pun lanceuk moal ditulungan. Dikadiekeun cai teh Juli. Tah, jadi aku udah dengan cai ka urang. Cika dia. Tak iya siap ke? Aduh. Ya, mana golek minum. Nih icik dawala pahit-pahitin cai naon icik euy. Ampun Gusti, hapunten pun lanceuk geuning lain cai eta mah oli. Ya. Kajen teuing siah angape turun mesin. Maneh eueut oli sugan maneh cager terus lumpat. Dawala kaulanun. Nas teh kira-kira ting make kaulanun cing wala kieu carana mah euy bawa euy teh ka dokter teu kuat da wala heueuh ari ka dokter mah gampangan dibayarna kunaon atuh pege bikeun carana si lain ka dokter ari aing balik ki dokter bulinggir kajen teuing melaan lanceuk da wala hayu atuh sia urang ka dokter atawa cek aing mah jeung riwah-riwah ka dokter mending bawa deuleu ka bengkel. Puguh-puguh atuh geuningan hulu sia dielas. Nah, sia teh ka bina-bina teh. Eueuh nu ngarongok, aduh Gusti. Aduh. Alah, da bala. Jika dikeun teh cau da bala. Geuning sia manu geuring dengan barang hakan hungkul. Da bala lain ieu mah cau aing dek malempeng boga hajat pusing neuleuh wae. Aduh, dawala bawa ke dokter karena beca dawala. Oke, ada guan sekedeng. Cak. Di mana aya beca? Cak. Ye. Itu tukang becanya angin ka dari ieu. Becakeun lain itu di dalam. Oh. Itu tukang becanya lampurkeun itu. Tuhanapun panggung jadi ngagelek punten mang teh cios ieu mah sanes. Lain jeung mang lain ke tukang becanya ini mah tidak boleh tentang boleh ieu mah. Perangkeun. Perangkeun wae kitu tukang beca jeung Stepot. Mangga cik dina panyariosanana. Astra jingan menuju udur dipanggul kudawala maksana bade dicanak kalalandung kadu. Hayu kaah urang kadukun. Waduh. Aduh, namun baik ka dokter dinaguan heula. Masya tengah gawekeun kisana pege. Ayah ganong dawala tiris aduh raos pangun nu gering dilaguan
Terus perlampahna astra jingga anu nuju di canak udawala milarian dukun. Urang nyarioskeun hiji dukun ka sohor. Sarananya Iya, sahabat sok dinya bisa-bisa. mangga ye dukun anu nuju praktek kasendehan ku tatamu ti ditu ti dieu. Ngandika ye ganti wae entong dokter wae nya. Ih, eta mah mangsa bodoh eta wae ge. Ngandika ye tukang barang. Oh, tukang ubaran ya gitu. Poho dawala heula nu ngandika. Ih, ampun ieu ayo. Tak siga nama ieu adalah imah dokter teh kaciri pantona gede. Heuh. Kiana dawala da mata aing sanajan geuing can lamur ieu teh. Aya dokter disaib si kitu cik heula teu kadeuketan. Heula teu kadeuketan. Kayak orang baca calik heula di dia si anu udur diaos heula ku Urang aos rumah penjara. Nyawan siapun aing teh geuring teu puguh-puguh nu geuringit di bui. Cingah teh teh ngemut. Oh eta dalam gigireun anak eta bumi anu tukang ubaran mah. Punten. Allah nu malang punten. Keketruk kana pantok lalaunan kana kaca wae kitu keketrukna ku batu. Ya makin kuat. Punten. Mangat lebat keluar anu tukang ubaran. Walah kedal. Wah. Di dulu-dulu aya jam raduan datang ke dia. Wanuju pulang raus-raus. Ayo na datang anu rek na naon ieu. Wah mang. Ari mamang mengetuk-ngintuk pantau aya naon mang. Gusti, nak piraku aya dokter kieu mah. Piraku nu ngubaran kieu dugi ka kitu salirana. Tabe tuan, selamat justru. Wah, teu kumane ngomong nama selamat justru. Begini tuan. Ini teh pun lancek sanes Astra Jingga sekarang teh lagi mengudur. Oh maksudnya kahardi lagi mengudur teh gering mang. Tah eta sumuhun. Apa bisa diobatin dulu sama ubar? Wah, kabeneran kita tadi pasien. Ayeuna aya dua sok mangkajar romang urang landungan kuah. Aduh, dawada. Aing teh dikumahakeun ieu saha ieu teh? Cicing siapa kek dokter? Lah aing bingung teh dokter ngomong kampak kitu. Lain kampak yang cicing. Sok. Wah, udur naon cenah ieu teh mah? Kieu ya teh pun lancep tengah darek-dek mirisan ari kawit nama tepira kamari isuk-isuk mumuluk cak-cak beak 2 emer tah terusna jadi kieu sakapung utah sakapung uger cik ieu pangulungankeun kumaha ieu dok. Wah cika dia urang cekelan panas guningan mah. Panas ya mama. Aduh, gening mang nyanyi, lain nyanyi monnya tadi mah marurung. Wah, ngunanya mang di dokter di dia mau terus mariksa di kenangan. Nguna cing cabak uluna panas. Ieu mah masalah kesalahan tadi borang akan kompornya mah. Aduh, dah kikiat kuat dah. Cik parios engal atuh dokter. Wah, coba buka sumutnya mang. Barang ini dibuka bahamna Astra Jingga. Dihimpinasti kersana yang tumampara.
Ina bakam na ngagkajilok kucing hidup. Alah, luas yoy kakarak mubarak ngaya dukering keluar uji gila ketengah sebutan yoy. Rada longsong dah berlayu, rada longsong. Kakarak ingat taksiran makamari oy dewek kesare. Sabut dewek HS aya burik kan sumut di udah kucing. Dewek teh pusing, cabut di ucing-ucingna. Nah tos ya sok tamarakan, ucing mah dihakan. Nyoki memontong dibawa ke dokter atuh sia. Ani kira ngahakan ucing mah leg-leg deui anjing keur ngubaranana. Wah, cagur ya sakadap geus dama ge wabang. Walah. Woi lieur woi dokter ayo. Mangga ieu dokter, marios ti luhur duwi kahanap janap di kaluhur. Diparios socana, diparios pahamna, cepilna. Saparantos marios anu udur dokter ge teu hilap marios sorang. Rada aneh oi. Mariosna gancang pisan. Saha dokter? Nya anu teu sangka mun kabeh euy nu gering teu bawa ka dieu. Sekarang ada lagi yang terasa mang. Alah, alhamdulillah nyuhun juga dokter dia harus hulu tanya jauh tantoi yo. Alah, unya jadi kagok bisu yo. Bisu. Nah tuh lain kita di siapa sapri, ay bisu mah. Dadakan euy sebut iuk dokter juga kasih pak teh yang jadi bisu. Walah kedahala cing urang deuleudai kana ubar muing ngabisa urang pariksa mangnya. Hiruhur tina buuk na latihanap tina sukuna kaurang pariksa duran urang ajar urang hiran aduh kakara yung mariksa nung tati kiyuk. Wala tegala. Aduh, yung barang na pikabingung. Hah? Rame oge dalam. Oh, rame. Hah? Kudu disebut rame ge ulah susuit dalam mah. Wajib. Kadoan mah nang susuit. Oh, si Bante pernah dipuji terus si Suit. Ya ada. Oh, ulahnya. Ulah jodoh tuh bawa aja nih sawi-wi. Iya, nu lajona teu balik-balik. Jalan kan. Can kita tadi ye. Tapi kan tinggal nyagetan samping wayang beak dua. Digere cuma teh ada halus dalam teh. Halus ieu mah. Aing lewat tinju tuh. Nah, Emri. ya. Banyak, dia teu kira-kira tuh lebih kali kita ninyung Endri segala. Cikadikeun Dia mah dibere nu gahar. Naon nu gahar bangsa buah. Geus lain. Bangsa ieu meureun asinan. Lain atuh jo. Naon? Sepi. Dah. wah, ieu mah bingung ye. Waduh, geus eu barang anu barang mah balik si cager ya. Da wing ge nu adalang ge cenah balik ye kieu cara apa? Tapi memang balik ke kenang-kenangan rek dihakal ye pamung kabeh.
Ulang kampung manis, kayak seru, ulang aku teh saur di tengah anjaman manis, di tengah anjaman. Gak janji sama kontrak kamu disana ayo sanis usum silika pilari jalan saruyung misal salur gamang emas misal salur kodik notik Mister Salur dari ukur disebut di angke apa geni disebut di angko kebun siri Iya pan biasalah sebagai saulira. Oh deui asa saurila. Kembali ke kawen mantep kurang teraskeun wae cariosna. Mangga ye cekinanya panyariosan. Astra jingan parantos lalanong kadukun parantos dam. Waras sabihara-sabihari deui jajag sehat mensana info koreksan. Wah, alhamdulillah. Untuk burung cager di panyawat hulu ayeuna mah karasa jadi sirah deui. Nuhun dipun Allah. In kamana bi kunaon di calana soek teh? Oh tadi ngajukan paku ieu masalah. Bala cager maneh lain atuh sakarek mah. Itu. Heuh salah ngomong. Nama ni celong tah hulu karunya urang mah ningalikeun anu tos udur. Aduh, good morning boy. Ayah, boy. Tinggal ayeuna cager parantos. Uing ayeuna lamun geus cager rek pakaulan. Nah pakaulan naon namanya ari gering teh? Lain hari gering lamun cager rek pakaulan. Pakaulan naon pegek? Dina hate basa akeur udur.
agaduh pakaulan samangsa ieu panyawat damang aya 2 pakaulan pilih salah sahiji anu kahiji lamun dewek cager dewek nekat rek mudag-mudag anjing edan tapi dipikir deui berat euy nu kadua dewek arek nanya rek bogoh rek noel awewe nu panggeulana papangi jeung dewe be nas ya kabina teuing kakaraknya umaya nu udur dek nangkep awewe teu kajenting da pakaulan tibatan dewek giring deui di mana aya awewe tengah poe ereng-erengan kieu mun poek merdong lain tengah poe erengan aya poek merdong mah tengah kucing atuh manyong cicing di orang tumbuhan segani we ngaliwat menyawi mik mah seninya di mana yang ngaliwat kuwi kitanya Iya tuh Kak. taya wewe lain sinen mah taya wewe ngaliwat ta mana si awewe cing uing ngolo itu siapa wajah hideung lain awewe monyet teu boga pikiran tuh lutung di cangcang nu bogana pek kusia toel mana ya wewe tah lamun ditutur mata dia rada buram yo itu mana pun di kalung teh awewe tuh cicing wae lain awewe belum minyak tanah bodoh cing sing gaduh kinten sia teh teu gaduh pisan emutan tah lamun kieu mah bingung euy toel kitu boga hajat nah lamun boga hajat ku aing di toelna muasalah ku batu euy nulukeun wae boga hajat aya Dede yang teta si cepot geuning kana boga hajat kos dangdang eta mah boleh teh. nah cik aing wala dengkeun kakak aing nyarios mana ngecek deh waduh muji toel we atuh tika jauhan ge panoelna sepatu aing kana tarangna Tunggu eta. Yang ting tak gerak turun ka dalam teh. wah ucila kali mamak nu boga hajatna kieu kapaksa kudu dipuji ieu mah carana lain dewek kakarak meula jelema nu geulis kitu euy Allah Neangan rokok nih itu dalam kan dibere rokok. nyaho sia bala dengkeun Bagian atuh mah enak hawato. Lain aya eta. Rokok eta teh simana lagi dikeun dari itu. Samsu ya teh mah samsu. tah dengkeun sia bala aing dibere ragi kajeun satarima deui Si mana lagi tidak Kak? hah Si mana lagi? Lain lagi. ih si mana lagi alah situ para rugut sik aya opieun itu wala tadi gireun Nah sasajen Kak. antep nu lajongnya Nah capek lah. pusing lah ieu urang remus ieu cek dikeun eta opieun teh teu aya hadir ning pahit ieu mah euy ning ieu mah senal tukang bohong ku kajeun we ieu mah lapar lah remus kagok mangga cikeun panyaresan jauh dawala sareng cepot anu parantos damang maksadna bade miang bade uih deui ka karang tumaritis kalawan moal simpang-simpang umargi anjeunna emut kana papatah leluhurna Bapak Haji Dimyat kitu eta cepot anu maksudna sareng dawala bade ngajujug ka bumina Haji Dimyati ayo sawala urang ini ke Haji Dimyati minta bir Merah cek kamera dek.
Jangan pembangunan punten kanu hajat ulah ngigeluheureun gebog. Sumuhun na yaya. Walah, jam sabaraha itu nya? Hah? Jam sabaraha? Ada kira-kira jam 1 lah ya. Diculang cieun itu di kunaon ulah lajo kamarana ya eueuh. Kan ulah aja teh ya kita kabarali teh nih. Ini tinggal monyet teh hungku itu dua. Dia mah ulah lajo tinggal 2 ka 3 anjing. Kumaha ieu teh nya? Tinggal urang ngaret ka tukang kenang mun utang teh geuning hulu budak di tepakan teh. Maka malah kolotna datang. Wah, geus teu baralik ieu mah. Itu tukang rebab, dulu eta tukang rebab ngeset. Mang, tukang rebab. Hah? Eta nu dikesetkeun rebab geuning orai ka. Cialungkeun. Kumaha eta bohong budak anu dikeset hayang bapana ngagabrug. Itu kumaha ieu boga hajatna mana atuh di teu naon boga hajat mun cicilurkeun teh turun atuh. Jadi lieur dalangna ieu carana mah. Bae oge ku cempala kitu ye. Eta dalang nyai kan boga hajat. Kumaha gedeuleuhna eta dalang ngalamun kumaha gitu. Lah jadi salah ieu teh. Jadi kumaha eta samping tong diasut-asrut wae atuh. Cing eta eta boga hajat tuh balik pisan nana itu kok di samping kalau urang make piyama. Cing ku panu basema atuh kahayang teh. Eta ngadon cerai anjeun ciluhurun gebog atuh nancepkeun wayang di mana mah nya tong nu boga hajat. Yang tegas nu podalan ya. Wah, ieu mah tubuh gopayna kita tadi bingung gitu. Ninggalkeun si cepot. Nah, boga geus dieureunkeun ku dalang ninggal keneh wae sore lain wayang ieu mah. Ai golek di mana tong sasakuan atuh udah moal ketempo. Tak ieu ye ngawayang teh nu hajat teh. Saya. Hese pisan. Itu nyulatan itu naon atuh nyulatan teh hajatkeun kan kabingung kieu. Ya kan nuhun geula atuh ka ieu pan nyulatan nikralkeun gitu teh. Gaduh nu hajat utamina ka Ibu Ice. Bu Ice itu hajat teh.
Ijam lagi gila. Oh iya ijam. Ijam. Nyata nggak mantu ijam pisan. Ya, ijam mah itu tuh anu cakap pangandan gini lah. Oh, tuh anu di kerpus. Manya di kerpus. Bedakeun deh nu hajatna ngaranna teh Siti Marjuki. Oh, atuh ngaturkeun nuhun ka Ibu Siti Siti Marjuki anu parantos nangap pribados jeung teu dek tunuh-tunuh boga hajat matana molotot pae belaan digeger teh bantal ku mumbung hees. Itu eta aing HS pansanteuna kana dalam sok beberapa kali piring sieun dibawa. Ieu mah kenang-kenangan. Kok garampi teh dalam TKB. Da ieu lain ke dalam bagi keun ka panayagan. Tuh, singal teu percaya mah nagoong pinu ku piring mata teh sada ge. Mangga kacarioskeun. Dalang geus kesel. Dina panyariosan si cepet sareng si udawala pahareng-hareng teu puguh-puguh parbut nu boga hajat. Wala dewek moal bisa kawin lamun lagi kawin jeung nu boga hajat. Nah deui goreng teh berebutkeun nu boga hajat. Nah, siang gagapah teuing kumawani ngarebut anjeunna ti AA. Akun hausi eta goreng berebutkeun boga hajat. Tah dengekeun nu boga hajatna sapoe kantun milih ayeuna mah. Ning Ica reka udawala reka si cepot sing jelas. Jadi bingung milihan mana tuh dake. Neng ai cik mah mending ka AA neng. Ai ka maneh hoyong naon. Beres si pokona mah dah. Tuluy boga hajat cik gendele matana sepuro ka dewek kitu tuh. Aduh, mamang ya teh mungkin wayang si Kandi gitu. Si Kandi. Ayeuna di beja mah asana bener si Kandi dengan bahasa gelembung gitu. Karungkupan lebu pucung meuli. Aduh, sia teh kenging kitu dalam. Langsana teh urang teh jadi galung. Mangga ieu. Beres lima danang yo. Urang teh wae ku aing kitu. Ya, sana tuh mah begitu teh dalang ka dina. Ari kira-kira mangga turu kalau awak mah tuh. Ayo bisa urang dalang oge awak aing turu pasti. Mangga kacarioskeun siap panayagan kanggo perang. Astra jingga sareng udawala anu parbut nu boga hajat. Teu puguh-puguh mimitna cakas abuk dalam satu perang. Hop. Jeung aing sia perang mah lain nonyokan nu boga hajat. Cuman barang nyol kitu. Ayah, ai panya ai si dawala, paing si dawala hipu. Aing lakon naon boga hajat tonjokan ku gorengnya. Enak deui urang mah. Modern dah. Mana ngap golek deui kudu carana wae. Wah. Salah euy, boga hajat digabung. Kumaha carana ye? Hade sabara montong sungka saliter. Hade sia. Hade. Keret. Sia. Lain euy tukang kerupuk mah. Paling tukang kerupuk ose-osehari sukan hampura mah. I cari-carina wayang mah geut si dawala i jadi tukang kerupuk di bebas-bebas. Jam itu dalang geuning mangga keluar itu. Cicir ka bae ci cepot pusing nya tukang kerupuk nya apa heula teu panggung. Keluar jadi. Oh, iya gitu. Heh sia tukang kerupuk dagoan. Uy talung panggung di cicing, wani ka panggung sia. Duh, mangga urang carioskeun deui. Astra jingga bete kenal selek. Mesti ka poho ieu lalakona. Ulah anu ka kamu atuh. Astra jingga anu nuju gelut sareng sabita. Sareng tukang kerupuk. Keterangan sama sekali Astra jingga eta tukang kerupuk teh kabogohna nu boga hajat. Ya, eta dalang kantongnya tengku ade. Pinu pukul-pukul. Ya, bener aya kalau ieu dalang. Kumaha wae carana nu penting dalam dibilintik. Sabot nu boga hajat ting tukang kerupuk papukat tukang kerupuk beak ilmu kudalang. Alah, dawala ye. Dipaciuh ya lakona pakodot. Ting kamana mimicina. Ibu kuna sa tubet. Ibing. Jadi kumaha ieu teh maca komik gigireun dikacipta ieu. Tawa dulu jeung komik aya komik eta.
Hah? Lakuna teh salah tuh ieu. Tah. Tah dia tah. Singan tinggal buku ieu. Urang baca ieu buku ieu. Naon ieu? Singan urang bacaan buku ieu. Tah itu aya mah. Cowboy India. Wah, aku nih. Aya wayang di kita cowboy India. Wah, Ieu ya. tah taruhanna mau Muhammad Ali tah. Tah, ieu kacau ieu. Waduh. Ini boga hajat kacipta jadi mayarna kumaha ieu wayang ngalakonan teu katupuguh begitu. Tah, lamun ieu bener ieu. Tah, lalakon alus ieu. Tah ieu menang dalam kahot ieu. Putri Supraba dengan Haji Dimyati. Asa tepuguh tiraku deui. Karena dua di eta golek. Ieu golek nekat di dalam. Urangnya bukan ada info teh lalakon golek kitu nya. Iya. Eta Gatot Kaca geuning ditampilingan bapak kana antara naon nya. Naon teh? Eta Gatot Kaca geuning sok aya Iya. ditampilingan. Enak adalah. Antara naon sih? Dah gaca ditampilin ke bapana. Ya salah gitu gacana. Gitu. Bapana teu sare motor bapana dipake. Pan bapana lihat kaca tak anyar pisan teh ngandung motor dipake. Nah, kitu akibatna dikredit. Aduh, ngedit mah nyiksa diri atuh. Nyiksa diri, nya ku bapana ditenggelan keur motor kaca can boga berwes. Saru wae. Mangga ayeuna. Mangga. Kana tanya mangga terpaling kitu. Amat wae geuningan. Itu gesek mangga deuk pina aka jerublah gitu ngawayangna cing pamangulkeun heula ieu gebog. Sekarang, Woi, ieu golekna kayak awena pisah. ieu golek ka marana yeuh. Kayak golek awewe ya. Ieu sahanya nu ngaganti golek ku mutu. Palingan diacung-acung di baladogan ku nu lalajo atuh. Teu kira-kira ieu teh istri kami mah diganti ku mutu. Nah, Woi, aku kudu hajar aku kudu ngalaku pelayanan teh. ih nya eta ieu ge cen teu bogaeun pajar teh eta we cenah panako sunut. Da teu geuna bau cet. Mangga kurang Wah, ya. kita tadi ge mangga pisang jeung jambu. Di dalam dengan bapak wae ya jam ya. Arah itu saya dalam mangga di mangkok mah. Nu boga hajat geus aral. Arep dikit anu lah gitu. Moal can dibikeun mah imah nu boga hajat dalang moal bali. Mah teu biang-biang. Aya aya. Saha ini jual madu gitu sahanya. Mah Si kasitan. biang-biang anak ibu, anak ua, anak tante jeung anak eme. Padahal, Woi, woi. kenal eta banget nama Sri Kandi awakna buta. Wah, salah patuker. Komo nu ieu mah. Komo nu ieu mah salah nu belah dia mah ieu. Awakna satria huluna weh balok sih di tepupus. Paing aya wayang dia diperangkeun jual gepeng. Mangga ieu sih anu ngaganti. Lain ieu keheul di wayang loba dirobah. Ieu teh panah ieu teh nyaritakeun panah batal karena diganti ku peuteui. Mangga biang-biang anak ibu yap kadienya. Doh nurut ini wah ini teh kumaha ieu lah. Nah, tuh. Eta golek tangarana awewe tak kudu aya arahan yang golek teh. Oh, nya Tahu bingung ngaranna tengah golek ieu kan. urang nyarioskeun Dewi Suryati. Golek kerjanya aya golek. Ya, Saha? di mana ieu lah? Aya kitu aya na wayang Suryati. Ya eta turunan sah. Kapan Sri Kandi teh pan kawin Arjuna, anak Abimanyu. Abimanyu teh kawin ka jeung Sukaisih. Nya tidinya di pulungan tuh oleh Kang Ahmad. Nepi ka bro. Nu tadi Ibu Suryati, Suryati kan udah anak, nang jadi guru di SPG. Cuma itu wayang jadi pabaliut. Atuh nu mana di sekolah. Iku mah jadi susunan wayang jadi pabaliut ieu. Kala-kala istirahat heula lah, jadal bari ngapakeun carita, cicing aya lagu neng geus. Kan aya tuh padahal. Sok kintunkeun ke para penonton. Cing kintunkeun ka para penonton ieu mah teu diwiji-wiji kume. Ka urang Karawang, ka anu ngadamelan supa. Ka ulan. Kanu di Subang Itu ngarewat sama mereka kayak tuh. Cepet ngarewat sama kabeh mereka kayak. nya non. Nu sana kitu carana mah dalang lah tu paling pae geus bijil. Geus kumaha ke jiro dikeun bayaran berajat. Nyangke orang tinggal buku aja.
Wah, udah hajatan panggul dibawa balik ya. Kemana ini nih? Jadi, Naon itu sare diudang-udang kerja naon itu? udah enak itu walau belok itu kenal sih. Alah, mimpi jadi dalam di kami. Mimpi jadi daharan. Nya, perasaan kayak ngawayang. Aduh, ampun gini. Saya tadi amal kebantal itu gelam, ha? Ye, gini kita nu diperangkeun teh naon di patromak tuku-puku diadu-adu. Aduh, ini belak di lampu asal. Wah. Kieu ya mimpi jadi dalang, dia teh si orengan ngimpi di titahna dalang. Itu Be. Sare deui nya lah.